Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sasarangan panjatkeun puja sinareng syukur urang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena tos masihan ka urang berebutan nikmat yakni di antara nikmat iman Islam sareng nikmat sehat walafiat. Teu hilap shalawat sinareng salam mulia tetep kacurah limpahkeun ngagolongtor ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'atna, mugi-mugi ka urang sadaya sareng umumna anu mudah-mudahan dipasihan syafaat yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusimkuring dipika hormat Ibu Kepala Sekolah SMA ITB Masuk, anu kusimkuring dipika hormat Ibu Adriana SOS, anu janten guru mapel bahasa Sunda. Teu hilap oge kasadayana kencangan anu mudah-mudahan dipasihan ilmu anu bermanfaat. Amin. Ngadegna sim abdi di dieu sakedik bade nyaurkeun diantara anu judulna amal soleh. Rerencangan sadayana sakumaha anu parantos pada terang yen setiap bangunan anu kuat sarta endah merlukeun 3 faktor nyaeta pondasi, adegan atau instruksi anu kuat sareng hiasan anu endah. Tah nya kitu deui pribadi sakur jalma muslim oge upami hoyong janten jalmi anu bagja anu diajenan hirup aman sareng tentrem serta sejahtera lahir batin dunia raung akhirat, maka kedah ngagaduhan pondasi jiwa anu kuat anu pembuh muka imanan ka Gusti Allah tumut kana sadaya parentahna nikahan sadaya cegahanana bari ngagaduhan akhlak budi pekerti anu hade. Naha akhlak anu tumali sareng diri pribadina atanapi akhlak anu tumali sareng kamasyarakatan. Disadigireun anu kasebat tadi perlu diemutkeun deui yen ngalakon hirup kubuh urang sadaya teh mayunan rupa-rupa kajadian ganti-ganti antara senang sareng sedih, bungah sareng prihatin, aman sareng kacau, untung sareng rugi sareng rea-rea kajadian anu sok karandapan ku urang. Jadi dina mayunan kajadian sapertos tadi, maka urang butuh pituduh sareng padoman ti Gusti Allah. Di antara pituduh sareng padoman ti Gusti Allah teh nyaeta anu kahiji di mana urang keing kabunghan atanapi keuntungan, maka urang kedah syukuran ka Gusti Allah nampi eta kurniana. Ulah adigung, ulah takabur, margi eta nasibkeun hakikatna mah ti Gusti Allah. Anu kadua nyaeta di mana urang keing musibah maka kedah sabar, sapertos kenging karugian, kacilakaan, padamelan anu abot, udzur, kapapatenan sareng liana dari tawakal ka Gusti Allah. Anu katilu kedah ngagaduhan sifat khauf atanapi raja. Sifat khauf sareng raja. Ari khauf naon? Khauf nyaeta ngarasa sieun jeung reupan ku bebendu Allah. Ari raja nyaeta ngarep rahmatna salawasna ngarasa optimis henteu pesimis. Tah dua parosan ieu kedah silih genti dina hate urang sangkan jiwa urang tetap stabil terkuat. Anu terakhir kedah selalu ingat ka Gusti Allah di mana wae kana wae sapertos dawuhan Gusti Allah anu hartosna ari jalma-jalma anu dianggap boga akal ku Allah nyaeta jalma-jalma anu arani ka Gusti Allah bari lempang, bari diuk, bari ngagoler. Quran surat